rek nanya ka maneh bisa jawab moal nanya naon kitu Kang ari jelema anu pang bodoh-bodona di dunya ieu naon cik anu gelo Kang lain anu diajak ulin diajak dahar diajak dibere duit diajak balanja teu daek lain atuh ari geus naon atuh talu kabi makang jelema anu pang bodona di dunya ieu aya 3 anu kahijina tukang delman euy anu kaduana tukang ngangon munding tah anu katiluna tukang ngabrek pas foto nah aku kumaha kitu baik we tempo kumaneh eta tukang delman ari awewe anu galeulis anu sareungit di tukangan we unggal poe ari eta bool kuda sakitu sareuseup jeung bau teh bisa hareupan keneh unggal poe tah lamun tukang ngangon munding ari dahar jeung lauk asin ari daging anu sakitu gedena ditumpakan bae geuning lamun anu ngaprek pas foto pek Bandungan kumaneh ibarat maneh rek ngaprek pas foto ceuk maneh teh mang bade ngaprek pas foto ceuk tukang foto sabaraha 6 kali 4 5 mang ceuk anu ngaprek ceuk maneh teh 6 kali 4 5 mang cenah mangga antosan ceuk tukang pas foto teh pas kitu pokna teh geuning sakanyawa aing mah 6 kali 4 teh pan 24 sukan abdi mah anu pang bodoh-bodona sadunya teh anu omongkeun ku Akang hungkul geuning akang teh pang bodona maksudna pas foto 6 kali 4 5 teh hartina 5 lembar kalaka beki lieur akang mah ada sorangan ngomongkeun ka batur bodoh ada sorangan kening oon cing iran abdieun tik nyu eta teguk akang sok naon ari pang panasna di dunya ieu naon nya panon poe ain nya geus panon poe naon deui cik terus aya keneh eueuh panon poe pang panasna mah salah nya geus naon atuh taluk pang panasna di dunya nyaeta moe maneh di lukur seng tengah poe ereng-erengan bari ngadurukan jeung nginum kopi panas terus we kabogoh direbut batur sekalian siana diduruk ku aing geura